macul ieu teh. Tewak mah deh. Naon nu ditewak? Manuk kuntul pan apa deh nyok manuk Keur macul lain. Manuk kuntul ari otoy. lumayan mat yang diliwat mat eunah dia mat Mat, naon? panas kieu atuh eureun heula langgur mah Kagok teh erek eureun oge. Ngomong-ngomong maneh di mana lulumpatan? Rusuh kitu napikeun ka nabrak ka urang. geus puguh gara-gara meri eta lain gara hurang kan coba jupit teh atuh usahana kana meri kana hurang Geus nyambung kana meri ayeuna. Ari maneh kunaon eta ceuli aduh aing otoy metek musingkeun maneh. Maneh daripada di dieu musingkeun urang mending ge alaan tuh tomat geus arasak tuh di kebon si juragan. Tomat alaan tuh. heueuh mat poho euy otoy Naon? untung tidinya ngingetan mat bener mat otoy balik heula tuh heuh Jiglah balik lah. yuk mat Nah, budak eta sinarieun nyamuk ge. Boa geus cager eta ceulina. Alus lah cager mah. Ame teu musingkeun wae. Tapi ieu teh geus peurang euy. Beuteung geus lapar. Balik heula kitu Ahmad ah. Ya alam dunya asa beuki keur sangki ieu. Gusti nu agung. Ieu meureunnya anu matak magersangkeun teh kuda gunung-gunung di tarugaran, dijieun perumahan, otomatis kan tatangkalana kitunya. Areueuh beak nu biasana nyerep jang cai terus jang ngejupkeun alam. Beak ayeuna mah geus botak gunung oge. Taneuh-taneuhna ditugaran dan jang dijieun pembangunan. Ieu nu disebut zaman globalisasi teh meureunnya ayeuna teh. Ya Allah Gusti. Padahal lemur urang mah baheula keur Ahmad leutik ieu mah. Boro-boro mandi dah. Mandi teh paling sapoe sakali. Eta ge bari maksakeun. Sabab tiris teh da baheula mah rembut ayeuna mah aduh. Bakal sangkieu panas kieu rasana ge. Indonesia teh padahal kakoncara ku mancanegara teh. Kakoncara na sumber daya alamna alus, sumber daya manusiana alus, sumber alam jeung budaya kabeh alus. Padahal baheula mah aya laguna ge sok dinyaranikeun. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ayeuna mah boro-boro jigana teh melak awi hese enak bakal awi lagi hese. Mudah-mudahan we ari Ahmad mengadua negara ieu teh tong beak teuing. Ieu bangsa teh kelakan teh. Paku-paku dunia ieu teh gunung-gunung teh. Tapi ya anu penting mah ayeuna mah yang Ahmad bisa dahar, bisa gawe, bisa nyenangkeun si emak. Cukup pas sakitu ngan ari harapan mah mudah-mudahan ku anak incu Ahmad teh nya bisa ngajaga alam dunia ieu teh, negara ieu teh. Duh, padahal kowe kudu mencereng ieu panas. Mending cenah balik ayeuna mah Ahmad. Kebeneran geus lapar oge. Mudah-mudahan si Mang geus balik euy masih uwa. Dah Ahmad can masak, lamun si macan balik teh Ahmad kudu masak heula. Balik we ayeuna mah. jamu loba kieu geus leubeut aduh yang keuneun ieu mah keur ka pasar
bisa kan meuli rokok berudut kopi hideung. Tapi mah terapi ya malah mun dicoer mah kudu diala ieu mah bari nungguan lauk teu marabok krian ka pasar ngarajamu heula ieu mah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin wabillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robbi. Aduh iya mah pasang ke naik kereta kajamu. Alah, itu teh Jumat. Udah teh Jumatan. Kewajiban pikeun lalaki eta teh. Ayeuna kakak naik jambu pasan teh. Ah. Uang gawean. Ayo ieu teh. Toy, erek ka mana distrak di kieu ye? Erek ngariung toy. Sahandrek nyamungan atuh Pasam. Ya, Pasam, ieu teh poe Jumat. Urang teh kudu Jumatan ye. Eta teh kewajiban ke lalaki, Pasam. Ai otoy ye, toy. Lain poe Jumat ieu mah poe Minggu. Nah, Jumatan poe Iya Minggu. teh tangkal jamu Pasam ye, lain tangkal manggu. Lain tangkal manggu, iya teh poe Minggu, lain poe Jumatan. Nah, maneh ek Jumatan poe Minggu toy. Kali sia Pasam. Namun ayeuna teh Jumatan, engke teh Pasam teh buntutan ieu na. Amit-amit buntutan ku kuda monyet toy. Ye, hari otoy. Toy, ieu teh poe Minggu, lain poe Jumaah. Kayak Jumatan mah poe Jumat. Nah, otoy erek Jumatan poe Minggu. Tapi sepi di masjidna Pasam. Mohon toy. Ieu teh poe Minggu, lain poe Jumaah. Da moal saha di masjidna ge. Ge sakedeung di lohor dah karena salat. Duh, Saat lohor lain Jumat lain. salah atuh. Ayeuna bagian Mang Uho, lain bagian Mang Iid atuh nu khutbahna oke, bagian Mang Uho. Toy. Toy. Ya, masam di bejaan. Ieu teh poe Minggu, lain poe Jumaah. Lamun Jumatan mah engke poe Jumaah, lain poe Minggu. Pasam, tangka jamu, lain tangka manggu. Toy, ieu tangkal jamu lain tangkal manggu. Saha nu nyebutkeun tangkal manggu? Poe Minggu, lain tangkal jamu. Atuh meureun otoy teh ka bagian adan meureun aya Jumat ayeuna teh nya. Astagfirullahaladzim otoy. Toy, maneh teh iraha insapna eta torek teh toy kacocokan kunaon maneh toy eta? Yeuh toy. Cik atuh sapoe mah ulah musingkeun toy euy. Pusing da otak kuring teh toy. Ayeuna ngobrol teh nyambung. Pusing toy. Pasam ye. Imsak mah engke, bulan puasa geus kalewat bulan puasa mah. Tah, eta teh geus lewat bulan puasa. Lain toy lamun leuncak dikerekep ku kuring toy maneh. Ih, ngeunah Pasam euy. Ngeunah atuh, Naon balik ngeunah, Jumatan dibere berkat mengeunah atuh. Apa rek semangat rek pangharupna atuh mah. Lain berkat toy. Lain berkat lamun leuncak dikerekep ieu maneh teh musingkeun toy musingkeun. Geus lah maena majik. Erek Jumatan, poe Minggu, ek Salasa, ek Rebo, karep teh teuing maneh mah musingkeun. Pasam buntutan sudah gugurna. Bae. Ih.
Itu teh sahanya penampilanna meni asa ngotak gitu. Jika orang luar negeri kita mah luar kota. Di topi tapi kaciri buuk nama rada koneng eta teh ayeuna orang tanya sahanya bisi RK saha karunya. Punten Kang, dupi bade ka sahanya? Asa nembe ninggal abi. Otay. Hai Otay. Otay, aduh Otay, kemana wae maning teh? Keluar kota. Ala Otay menipang nih euy. Ningali setelan tingali aduh. Beuki keren. Aduh, pakai kacamata. Otay. Aduh, kumaha kabar? Sehat? Alhamdulillah tadi sehat banyak teh. Di kota. Nya naon di kota teh atuh ari apa? Naon eta teh? Pingpong. Nyeun lapang badminton. Naon atuh? Liar, Tay. Liar. Tay, aduh balik yuk. Ayo, kawan yuk. Ya, balik. Ayo, balik. Jadi pasar mah. Mau Jumatan anak kita, Ima. Bener pisan. Otoy kemana wae? Jabringan otoy teh asa rapih gitu tah. Otoy bade ka mana? Bade ka pengawasan? Teh mawar. Otoy malah rek pengawasan lain. Otoy mah rek Jumatan ayeuna teh betek tuh. Cool. Cool, alus rapi. Oy, ayeuna teh sanes poe Jumat, poe Minggu. Ay otoy mah nya teh Jumatan poe Minggu. Otoy eta apa ti saha ayeuna poe Jumat, pokoknya poe Minggu otoy teh. Ya, teh mawar. Tadi ge otoy teh panggil si Ahmad tuh di sawah. Si Ahmad teh toy cenah. Gerak Jumatan bisa keberangan. Tuh berarti kan si Ahmad ge poe Jumat ieu teh. Teh mawar makarunya ka otoy enak poe Minggu. Otoy teh naon atuh Jumatan sorangan? Teh mawar poe Jumat, itu poe Jumat. Otoy Astagfirullahaladzim ya teh mawar. Sumpah demi Allah si Ahmad oge ente poe Jumat ieu teh. Tinggal bohong otoy mah henteu. otoy enak Jumatan sorangan di masjid. Gitu nyalobaan atuh tiba dibagi berkat dia cek Pak Sam dia rek dibagi berkat atuh Nah, dibagi. ini poe Minggu, otoy poe Minggu. Jumat. Ya otoy mah teh mah karunya ka otoy sorangan di ditu kena. Atuh ingeunan Jumatan mah berjamaah moal sorangan teh mawar Teh ya. poe Minggu otoy, poe Minggu. Astagfirullah teh mawar ieu teh poe Jumat ieu teh Jumat atuh. Mana si Ahmad ya? Kepaan ya si Ahmad. Balik di kota mah keren bener Tay. Adi mana ya tuh si Otoy? Sampeurkeun yuk. Tuh si Ahmad tinggal. Otoy. Otoy, kemana wae? Otoy kerek balik. Oh macet di jalan tadi. Aduh, naik non tadi naik non. Oh ke Pacai. Naik bus. Naik bus. Mak, di itu Calaga. Hebat ayeuna mah. Di luhur. Ada macet kurang euy. Di luhur mah halus preman. Aduh, hanya kana mereka handapna. Alah. Aduh.
Gimana ya? Pakai kolor segala. Mama cager mama di ditu. Otot teh kangen ke mama. Tuh. Oh, kudu nelpon atuh. Satahun sekali mah bae nelpon oge. Ah, ayeuna mah. Dahar. Kelat, pelatay, kelat. Tah, ning mawa tah. Nah, tanyakeun ke si Ahmad. Naon? Iya, Ahmad. Ya, Bade kumaha? ngaluruskan ya. Kumaha, Tadi Ahmad jadios ka otoy. Ayeuna teh poe Jumat. Ngaku mana Ahmad ngaku. Ari otoy irah Ahmad nyebutkeun poe Jumat Ye Ahmad, ayo soal berkat makan bae. Ayeuna kes petuk Jumatan heula tuh. Tadi Ahmad jadios ka otoy kumaha? Kela nyarios naon dan teu nyarioskeun Jumat. Ngaku mana Ahmad ngaku. Astagfirullah otoy. Ahmad jelaskeun heula nu salasna kumaha mawar teh asal lieur ieu teh. Kela buka ya teu ngajelaskeun naon atuh. Otoy ngajelaskeun naon atuh. Ahmad, kan Ahmad bikin penak sareng otoy teh di sawah teh pas ngalakuntul. Ngalakuntul lain ngalakuntul macul. Ahmad, kan tadi cek Ahmad ge pas di sawah, pas newak manuk kuntul. Lain newak manuk kuntul Otoy macul. teh kieu Ahmad cenah. Otoy, kena Jumatan yang mesti kaberangan. Sok sia. Sok ngaku lah. Kela. Ai otoy. Ahmad mah tadi lain nita Jumatan kaberangan. Kieu ye. Cek Ahmad teh tadi graal tomat itu geus buahan nu juragan. Lain Jumatan kaberangan, nah jadi kana Jumatan kaberangan. Oh. Otoy. Kupingkeun nya saur Ahmad teh sanes Jumatan. Ngala tomat itu geus buahan Tah, anu kitu. juragan. Oh, ngalah tomat, geus buahan. Mana teh laweng atuh ngalah tomat gitu Ahmad. Di tadi ge kitu otoy. Iya. Aduh. Poe Minggu. Mane Ahmad geus bohong deui ka otoy teh poe Minggu eta lain poe Jumat. Tadi nih tanggal tomat. Ini naon di? Ngomong naon? Tong kitu mane Ahmad teh lanceuk urang teh. Naon deui? Teh mori kunaon ga? Ada kencing. 11-12 ngalieureun aduh. Geus lieur ge aduh. Ah. Otoy, poe Minggu eta teh. Jadi bener tay. Ieu mah teu nyarambung ngomongna. Ieu ah. Oh, jangan. Kantong buka. Aduh, nang mawa. Karek hiji ku si otoy kamari, ku Bang Buleud geus lieur. Ayeuna nambahan deui. Lanceukna datang si otai. Kadaon we beuki lieur. Pugu ku Bang Buleud teh kalau beki lieur aya 2 mah 11 12. Puguh eta. Pusing tungtungan teh. Daripada pusing mah urang we yuk. Yuk. Jelaskeun ka si otoy mah angger tuh kitu keneh. Nya kitu puguhan. Matak lieur Otoy, poe Minggu otoy. Astagfirullahaladzim. Kesang